Karawang ayeuna terjadi bahasan masyarakat. Dingaranan The Windows Karawang. Bangunan ieu diwangun ku anggaran anu kecida gedena. Nahontal 8,7 miliar. Naon wae hal anu menarik buktina proyek ieu serta kumaha tanggapan masyarakat. Urang parantos nyambung jeung rekan wartawan urang. Salila nu ayeuna langsung di lokasi. Hatur nuhun ka Amel sareng Tepa nu aya di studio. Pamiarsa, abdi ayeuna nuju aya di Bundaran Karawang. Pernahna dihareupeun hiji wangunan anyar nu ayeuna jadi ikon Karawang, The Windows Karawang. Desainna unik, siga jendela raksasa, jangkungna ngahontal 28 meter. Kawangunanna ngalangkungan 3 lengkah, pembuatan taman publik, struktur utama, jeung hiasan ornamen budaya Karawang. Monumen The Windows diwangun ku anggaran 8,7 miliar di pamarentah Kabupaten Karawang. Bangunan ieu ngagambarkeun dua panari, lalaki anu mawa golok, lambang semangat jeung perjuangan masyarakat Karawang. Tujuan pawangunan monumen ieu nyaeta pikeun ngagambarkeun Karawang modern tur berbudaya. Oge pikeun janten ikeun anyar kota nu bisa jadi kenangan. Najan kitu, henteu sadaya warga sapuk jeung monumen ieu. Sabagian ngerasa reueus jeung hargaan salaku lambang kemajuan. Tapi aya oge anu nanya kana anggaran anu kacida gedena pikeun nyieun ieu monumen. Pamiarsa, abdi ayeuna nuju sareng salah sahiji warga Karawang. Bapak tiasa diwanuhkeun nami sareng asalna. Kami Boy, asal abi di Bandung, cuman tos lami di Karawang. Numutkeun Bapak, lokasi pawangunan ieu hartos pas atawa henteu? Sebenarnya kurang strategis karena tidak pas untuk di tengah-tengah kota, lebih higienis di area Karawang kota. Iya kan kasebatna pinggiran kota, kasebatna kurang strategis, kurang enak dilihat gitu. Jeung bangunannya cuman kieu hungkul. Menurut saya, menurut abi gitu. Terus Bapak munggaran ningali The Windows Karawang teh di mana? Di jalan, di media sosial atau napi ka lokasi? Abi di jalan, karena ngarumaoskeun damal di jalan, jadi terang. Sadi dinten liwat, sadi dinten di dieu. Jadi terang. Bapak terang teu iraha eta lamak diresmikeun? Ya sekitar 5 bulan ka tukang lah, can lami. Pamiarsa, ayeuna abdi nuju sareng salah sahiji warga Karawang nu keur ameng di sekitaran wangunan The Windows Karawang. Yuk, urang samperkeun. Punten teteh, abdi bade tumaros ngeunaan wangunan The Windows Karawang. Tiasa ngenalkeun nami sareng asalna? Biasa nami abdi Pira, abdi asal ti Karawang. Teteh, satuju atawa henteu kana anggaran nu gedena 8,7 miliar pikeun proyek ieu. Naon alesanna? Teu satuju sabab 8,7 miliar teh kacida gedena pikeun tugu simbolis. Di Karawang masih loba jalan rusak, banjir jeung warga nu ngabutuhkeun bantuan. Anggaran eta kudu difokuskeun kana hal-hal nu leuwih prioritas. Teras, teteh terang henteu kunaon eta tugu dijieunna siga jendela. Mohon abdi terang, eta bangunan dijieun siga jendela teh minangka simbolis pikeun ngagambarkeun Karawang salaku kota anu maju sareng terbuka ka masa depan. Nu katilu, saur teteh saha nu jadi sasaran wisatawan pikeun nganjang ka tempat ieu? Sasaran wisatawan mah saur abdi nyaeta semasyarakat umum, khususna warga Karawang sareng wisata anu ngalampahkeun perjalanan ke kota Karawang. Teras, kumaha tanggapan teteh salaku warga Karawang ngeunaan wangunan The Windows Karawang ieu? Abdi reueus Karawang boga ikon anyar, mudah-mudahan bisa jadi daya tarik wisata. Eta tadi pamarentah
pandegan ti warga Karawang naan The Windows. Icon anyar menjadi perhatian masyarakat. Sakedik seueur nu muji, tapi aya oge nu masih mikirkeun soal anggaranna. Urang balikeun deui ka studio Repa sareng Amel. Hatur nuhun Kayla, pikeun laporan anu ekeh turjentre. The Windows diharapkan bisa jadi lambang kebanggaan jeung tujuan wisata anyar di Karawang. Nanging penting pikeun tetap ngajaga transparansi jeung mastikeun yen wangunan ieu mere keuntungan panjang ka masyarakat. Abdi Amelia Sarang abdi Revalina. bebarengan jeung sakumana ku MPTV Warta Karawang hatur nuhun ka sadaya pamirsa anu parantos nyaksian. Dugi ka patepan deui dina siaran salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.